Indonesia. Selaku panitia acara, ayeuna bade ngabacakeun tuntunan acara lomba 17 Agustusan. Kanggo urang sadayana, wilujeng wengi resepsi HUT Kamerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Jepara Kulon RT 05 Jepara Kulon 31 Agustus 2024. Langkung dipayun hayu urang sanggahkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos pamarinan nikmat waktos sareng kasalametan urang tiasa hadir dina acara wengi ieu. Shalawat sinareng salam urang sanggahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos maparin pituduh sareng suri taulanan ka urang sadayana. Dupi runtuyan acara dina acara ieu nyaeta kahiji bubuka, 2 nembang Mars Indonesia Raya, katilu laporan panitia penyelenggaraan, 4 diantara ketua RT 5, genep pintonan seni musik angklung, 7 lomba tari balon, 8 distribusi hadiah, 8 kompetisi tari eureun, 10 angklung hiburan, 11 panutup. Sakitu jadwal acara anu bakal urang laksanakeun wengi ieu. Acara nu kahiji nyaeta bubuka. Hayu orang buka acara wengi ieu ku maos basmalah sareng sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna nyanyi lagu Indonesia Raya minangka penghormatan ka nagara urang Indonesia merdeka serta pikeun ngajen jasa para pahlawan urang anu geus gugur. Cek paribasa bangsa anu gede nyaeta bangsa anu ngahargaan jasa para pahlawan. Kapangaturna Mbak Amalina hatur nuhun parantos ngabimbing urang sadayana di dieu supados tiasa sasarengan nyanyikeun lagu kabangsaan Indonesia Raya. Ka para ulama RT 5 anu kare kehadiran sugeng rawuh mangga dihaturnan kalancaran acara sareng tong hilap ngaraosan tuangan gratis anu disayogikeun ku panitia acara gratis. Pikeun acara saterasna hayu urang lajengkeun nurutkeun agenda nyaeta laporan ti Bapak Ilyas Arifin selaku pupu panitia. Urang ngajak anjeun dina waktu jeung tempat. Ngahatur nuhunkeun ka Bapak Ilyas Arifin selaku pupuhu panitia anu parantos maos sareng ngalaporkeun sagala rupi pelaksanaan sareng resepsi. Tong nungguan acara salajeng. Wilujeng sumping ti Kapala RT 05 ka Bapak Latif Abu Nandar. Kanggo acara saterasna acara nu diantos ku sadayana hadirin di dieu nyaeta piwarang ti simkuring salaku panitia acara kanggo ngaramekeun resepsi wangi ieu hiburan populer. Saparantos ngararasakeun musik angklung hayu urang teraskeun acara lomba tari balon umum. Ieu lomba kage sadayana kalombo. Lomba acara di Agustusan ieu nyaeta balap ngopi kerupuk, balap sendok kaleci, tarik tambang, balap karung, jeung balap botol kaleng. Wassalamualaikum